eta ce, tos di minimarket. Geus meuli naon ti minimarket? Tos meuli rokok ce. Mun jauh-jauh teuing meuli rokok teh di minimarket. Ah, sekalian ngaliwat we atuh. Oh, sugan teh ngahaja. Tapi ce, abah teh sebel. Sebel ka sahari abah. Sebel ku pegawai minimarket, eta ujug-ujug nyarekan ke abah. Har, nah aja nyarekan ka abah gara-gara naon ari abah? Gara-gara nama abah unduh di jero minimarket. Nya heueuh abah da teu meunang. Hari ece, apaan abah teh sidik meuli rokok ti dinya di minimarket eta. Nya terus lamun abah meuli kondom di minimarket kudu oge dipake di dinya. Nama ce. Sok atuh ngomong Pugu kumaha ngomongna. Ih, ulah era-era sok atuh ngomong. Ieu, urang teh geus weuh lila. Teh ngarasa nyaman jeung Neng teh. Ya terus kumaha kitu Neng daek teh jadi kaboga. Aduh, hampura Neng teh bisa. Teh terlalu baik buat Neng. Bener teh alasanna kitu. Bener Tuh ge bisa jadi jahat mah. Jadi begal misalnya. Ih, sama. Pi, Naon cek? ari cita-cita Api hayang jadi naon? Api mah yang jadi dinosaurus. Oh, ngara gede jeung kuatnya Api. Lain cek. Naon atuh Pi? Ngarah api gancang punah di dunia ieu. Adek ngahulang wae. Jon kernika nasib dede teh. Nasib malen di pikiran tapi di lakonan. Tidak anger we kapikiran Jon. Pikiran naon? Dede teh yang boga gawe. Lainna kamari geus gawe di rumah sakit dede teh. Dede gawe di rumah sakit jadi suster. Terus nah anak geus teu gawe deui da kontrak. Lain bae kontrak Jon tapi dipecat. Dipecat gara-gara naon? Jadi kita apal teu boga salah naon ujug-ujug dipecat. Cika carita anak kumaha ieu teh. Ya kan kamar ita ya pasien ke rumah sakit. Ai ku dede teh tita balik we ka imahna. Pasien dititah balik ku dede. Nah, Nya satadina teh dede teh kan karunya ka manehana keur gering. Ku dede tita istirahat we di imahna. Cak, tos sabara tahun ngajomblo? Geus aya 4 tahun mah Ambu. Hebat. Ih, hebat kumaha ari Ambu? Nya teh skripsi atuh. Nya ada kuliah S1. Bah, ari Abah asli orang dia. Lain deh, abah mah asli kampung sabelah. Oh, ai Abah geus lila di dia. Ya, ti sapra kawin jeung si emak we dek. Atuh geus lila eta mah Bah. Nya dek, lumayan geus lila abah ngumara di dieu teh. Betah teu Bah? Ya, dibetah-betah we dek, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah kumaha kitu Bah? Nya, saprak abah ngumara ka dieu di kampung sabelah jarang aya bangsat. Nya Bah ngan di kampung ieu sering aya bangsat. Ieu geuning bangsatna. Cek, Iya Pi. sakapeung mah hirup teh asa teu adil. Teu adil kumaha ari Api? Heueuh we cobaan ku Ece. Ece make kopeah. Tuh, tingali. Ece mah geulis, siga pas kibra. Tapi cobaan gara ye Api make kerudung. Tuh, Cek. Rujit pan.
Iya, Ca, karena udah si Api. Ca, geus di mana? Eta mi geus di pasar. Belanja naon, Ca, di pasar? Biasa we mi meuli pasakeun. Oh, Ca, sok parurahnya di pasar mah. Bener mi jeung loba pilihan. Ca, eta HP-na anyar. Itu mi. Nah, siga nu lain biasa dipake ku Eca. Dieu Eca teh mangge HP di jalan mi. Oh, siga nama anu murah meureunnya, Ca, teu kahaja. Nya mi. Eta geus diumumkeun acan ku Eca. Geus mi diumumkeun dina Instagram, Facebook. Anu ngarasa kalanggitan HP hubungi Eca we. Bener, alus, Ca, kudu kitu. Nya mi soalna Eca butuh chargerana. Ini tuh lah. Kemana ari Dede? Dia tarik jalan-jalan, Bah. Jalan-jalan jeung saha? Jeung ka Bogoh atuh. Emang bogoh kitu ka bogohna? Bogoh atuh mantak ayeuna rek janjian, rek jalan-jalan. Nah, geuningan ngajemput ka dieu. Bah minder cenah. Minder kunaon kitu, Dek? Kedah motorna butut. Pada makeun we, Dek. Da awewe mah teu memandang motorna, Terus mandang naon atuh? mobilna, Dek. Rek ka mana Neni? Ka warung. Hadi calik heula geulis. Cik atuh ari ka warung teh pake pakaian anu pantes. Kagok atuh ce ieu ge da pantes. Nya kumaha Neni weh. Terus eta ka warung rek naon? Dek meuli sampo, dek ramas. Geus dikeukepannya. Nya ce ieu teh keur hot-hot mah. Jika atuh gerak ka warung, Nya ce kaburu beurang. nya soalna mandi wajib mah teu bisa diganti. Teu bisa diganti kumaha ya ce? Teu bisa diganti ku mandi bola. Keur naon ambu meuni husyuk kitu? Keur maca buku, Ca. Oh, buku naon kitu ambu? Ilmu pengetahuan. Ih, hebat ambu mah nya masih kena sok maca buku. Nya atuh, Ca. Ca, apa teu jarak bumi jeung bulan? Sakumaha kitu ambu? Ternyata jarakna sarua jeung jarak bulan ka bumi. Nah, Dede telat, aja nus ngantosan tadi. Hampura atuh Jon, bieu teh Dede nungguan si Emak jeung si Bapak pasea. Oh, jadi Dede ngadaguan si Majeng si Bapak beres paseana. Nungguan sendal. Nah, ngadaguan sendal. Kan sabolah deku si Bapak di cepanganana, sabolah deku si Emak di cepanganana atuh Dede teh pan lieur. Duh, hampura Neng teu bisa. Teh terlalu baik buat Neng. Naon? Dia lupa terakhirnya. Kiprol. Oh. Action. Ca, bobogohan teh sabaraha taun. Ngajomblo. Bobogohan ngajomblo. Pasen ditah balik ku Dede. Nyersa tadi nawe Jon. Kiprol, action. Pantes. Kan lu panggung kulit. Ya tenanan.